nuka dua nama aya kurban aya nadar hukmi. Ari nadar hukmi mah bahasa nate teu aya bahasa wajib kakuring. Contoh nate seperti kieu, ja'altu hadihi udhiyatan, kuring teh ngajadikeun ieu sato domba teh sebagai hewan kurban. Tah kunya rios kitu kalebet nadar cenah eta teh, walaupun teu ngucapkeun wajib. Ieu teh sapi ieu teh domba keur kurban, tak ku ngobrol kitu teh janten naon? Nadar, janten wajib kurban teh eta mah kade teu kenging teu dipencit dina poean Idul Adha sareng atanapi hari tasrik anu 3. Bilih teu dipencit janten terus dituntut ku Allah teh janten eta janten kawajiban tuntutan margi dinadarkeun ngeun bahasana nadar hukmi. Tah matak nging sawadi bilih tibalik, lain tibalik atuh bisi janten nadar bahasana teh kana hewan kurban teh teu kenging tah ieu teh hewan kurban tah teu kenging ngobrol kitu ngarah teu jadi nadar cenah. Tapi da teu naon kita ngobrol kitu ge ari siap mah jadi nadar gitu. Ngan ieu mah bilih alim janten nadar bisi aya naon weh gitu. Tah bahasana teh tah ieu domba teh atawa sapi teh penciteun engke weh tanggal 10 tos sakitu. Eta mah aman teu janten naon? Teu janten nadar. Moh tah ieu teh engke we penciteun engke tanggal 10 atawa poe tasrek teu disebutkeun kurban ku urang teh. Eta mah teu janten naon? Teu janten nadar margi bahasa teh nya bahasa teh segat kan dina kitab mah, dina kitab fikih mah bahasa teh segat ku segat teh ku bahasa bisa jadi robah hukum gitu kan ya. Kan lamun dina kawin oge aya segatna teh ijab qabul, aya bahasa ijab ti wali, aya bahasa qabul ti calon salaki. Eueuh bahasa mah haram can jadi pamajikan matak kade bahasa teh gitu. Tahun enjing bade mun penginten eta teh mun eta teh penginten eta nyebatkeun kurban mohon nadar sami gitu nyebatkeun kurban gitu. Tadi dia mah pamit dina kitab mah ngarah teu janten nadar gitu. Bahasana teh ieu teh cenah penciteun engke penciteun dina poean Idul Adha atanapi dintenan tasrek cenah. Tah sakitu weh panginten anu kapihatur perkawis sekilas hukum